Kuring jeung nu sejen oge ngeureunkeun gawe. Sabab geus cumpon waktuna pikeun kuring istirahat. Lamun pareng aya lemburan teh kadang sok tara balik ka imah. Nya ngadon sare di imah kontrakan anu ngahaja disiapkeun keur sarena pagawe nu teu pulang poe. Nya anu teu ngadon balik unggal poe ka imahna. Harita oge kuring ditawaran mondok kudu jadi mandor. Kumaha ari maneh rek balik ka imah atawa rek ngadon sare di kontrakan? Bade ngiring mondok di kontrakan we atuh Pak. Nya da ngadon balik oge geus peuting. Pokona mah lamun balik wayah kieu mah bisa enak naon di jalanna. Sumuhun, kitu pisan Pak. Jeung deui pan jalan ka lembur teh nuju banjir Pak. Matak mending ngiring mondok we nya Pak. Nya hayu atuh, urang bareng ka kontrakanana. Sumuhun Pak, hayu Pak. Kuring ngarabring lalempang muruk ka imah kontrakan jeung sababaraha urang babaturan. Sanggeus bebersih terus ucul-ucul ganti baju rek terus istirahat. Sarua jeung babaturan anu lian. Selang sababaraha menit kuring oge geus ngagoler maksudna mah rek sare. Lamun nulian mah barang dug oge katingali langsung bisa sare tibra, malah kadenge sorak kerekna anu patembalan. Beda deui jeung kuring. Harita nahabat jadi taya pitunduheun. Sok padahal awak teh geus karasa capek. Kuring ngadon nyileuk sorangan. Jeung naha ujug-ujug ingetan teh make hayang balik ka imah nu aya di sapan. Pokok anu jadi lantaran kuring teu bebeja rek ngadon mondok di pagawean. Geus pastina kolot kuring nu aya di imah dedeupeun lantaran teh kabar tea. Kuring sajongjongan jadi hulang-hulang, kalah jadi mikir mending balik ka imah atawa ngadon neruskeun sare didinya. Akhirna kuring oge gilig rek ngadon balik peuting eta keneh. Jeung deui dina enyana aya di imah kontrakan oge kuring ngadon teu bisa sare. Saterusna kuring kaluar ti imah kontrakan. Bari terus nguru ka tempat nindieun sapeda. Kabeneran aya babaturan anu sok biasa indit ka tempat gawe make sapeda. Pamikir kuring, nya kuring rek ngadon balik ka sapan teh make sapeda. Kuring indit bari teu bebeja ka babaturan anu geus sare tibra. Pamikir kuring, karunya mun dihudangkeun teh keur meujeuhna sare tibra. Linggang teh kuring balik bari teu kudu leumpang da pogo aya sapeda. Ngan hanjakal deui sapeda anu ditumpakan. Meus-meus rantena lesot. Jadi saja jalan teh minang eureun-eureunan
balas ku menerkeun rantai sapeda anu leupas wae. Jadi tungtung nama capek ku eureun-eureunan we. Malah nu tadina awak karasa tiris oge jadi karasa hareudang. Pas tepi ke pelebah kompleks Sesko, kuring eureun heula. Sabab di palebah dinya teh keur meujeuhna aya banjir anu rada lumayan caina. Kuring eureun bari mikir, teruskeun balik atawa entong. Tapi lamun teu diteruskeun kagok. Nya akhirna kuring neruskeun balik bari rada babaseuhan di jalan anu kabanjiran. Kuring oge anjog ke jalan anu berasna ka imah. Kaayaan geus aya kana jam 1 peuting. Di palebah dinya kuring tekebat ngabose sapeda. Malah sapeda nu keur ditumpakan dieureunkeun heula. Ku sabab katinggali di hareupeun aya nu ngajentul bodas. Mimiti katinggalina rada samar-samar. Rada kurang jelas puguh kaayaan peuting deh. Panasaran kuring nelak-nelak anu ngajentul bodas teh. Malah kuring rada ngadeuketan ka palebah anu katinggali bodas. Bari jeung sapeda macan ditumpakan. Sapeda ngadon didorong ku kuring. Barang geus deukeut kacida kuring reuasna. Leungeun anu keur nyepengan stang sapeda oge jadi ngeleper. Gening anu ngableubeg bodas teh lain jelema, tapi Kunti. Leuwih jelas yen eta teh Kunti. Soalna geus kitu ujug-ujug kadenge ku kuring eta makhluk teh nyeleukeuteg seserian. Kadenge kitu mah ujug-ujug rewe bulu punduk oge jadi cing carengkat. Beuki karasa sieuna sanggeus katinggali eta Kunti teh beungeutna nu teu mangrupa. Katinggali beungeutna hideung. Geus jelas lain jelema mah kuring oge langsung numpang ka sapeda bari terus dibose satarikna. Puguh sapeda teh babari lesot wae rantena. Komode ayeuna dibawa ngebut. Atuh pas pisan dibose rantai sapeda teh lesot deui wae. Kapaksa kuring menerkeun rantai sapeda bari jeung diudag-udag ku rasa kasieun. Nah, atuh nyawa gening Kunti teh nuturkeun kuring. Basa kuring ninggalikan tukang. Eta Kunti teh geus aya ngaring kiwik di santukangeun kuring. Seuri anu kadenge aneh ku kuring. Seurina anu matang fikasieun. Awak oge jadi ngeleper lantaran katinggali. Eta Kunti teh ngalayang beuki ngadeuketan ka kuring. Kusabab sieun anu kacida. Kuring oge antugna macul kana sapeda anu keur dibenerkeun rantena.
Kuring langsung ngaberang-bang lumpat. Kuring lumpat satarikna. Malah harita lumpat muruka imah teh ngadon jalan kana galengan sawah. Kulantaran badi jeung diudag-udag ku kasieun. Nya kuring sama barangkali labuh kana kotakan sawah. Kuring terus lumpat bari teureun-eureun minta tulung. Tapi penting eta mah kaaya nu ge kacida ti iseun. Geus teh saurang-urang anu ngulampreng. Malah ronda anu biasa sok aya oge harita mah suung. Atuh puguh keur kuring mah beuki rongkah rasa kasieun. Harita geus teu malire deui baju anu karotor jeung baraseu balas labuh kana kotakan sawah. Nu aya dina jero hate kuring hayang geura tepi ka imah. Hayang ingkah ngajauhan ti Kunti anu ngadonuturkeun ka kuring. Mimitina mah rada ngemplong sabab katinggal imah kuring geus deukeut. Kuring beuki narikan lumpat hayang geura tepi ka imah. Sababaraha lengkah tepi ka hareupeun imah, kuring ngeureunkeun lumpat. Sabab katinggali dina golodog imah siga aya anu keur diuk. Kuring ayeuna mah jadi lempang ke katayepan. Lantaran mikir bisi eta jalma anu rek ngadon jahat ka imah kuring. Nah atuh barang geus deukeut. Kasieun anu geus ampir leungit teh jadi ngambelan deui. Basa eta anu keur diuk dina golodog malikeun beungeutna. Katingali ku kuring gening eta teh Kunti anu tadi teh. Awak jadi ngadeg-deg deui. Suku oge ayeuna mah geus teu bisa dilengkahkeun deui. Sajabati geus capek balas lumpat. Katambahan ku rasa kasieun anu kacida. Eta Kunti anu tadi katinggalina diuk teh ayeuna mah jadi nyampeurkeun ka kuring. Kuring geus teu bisa ingkah deui basa eta Kunti ngadeuketan. Kuring anu kur bisa molotot bari soak. Dak dumadak deui. Baham siga kakonci teu bisa diengabkeun. Kusabab geus rongkah diancikan ku kasieun. Kuring oge jadi ngeleket teuy. Awak karasa leuleus. Malah geus teu wasa deui nangtung. Kuring jadi ngedeprek. Malah tina rasa sieun anu geus lain tahaneun deui. Kuring oge antugna mah teu inget di bumi alam. Kuring ngadon ngagoler di hareupeun imah lantaran kapiuhan. Katangahan kuring ngagoler di buruan teh geus nincak wanci subuh. Nya katangahan ku anu jadi indung anu sok biasa udang subuh. Nya eta oge kacida reuwase nu jadi kolot kuring. Ningali kaayaan kuring sarupa kitu. Malah sajeroning kuring kapiuhan. Kuring geus teu inget digotong dibawa ka jero imah. Rada lumayan lila kuring kapiuhan teh. Malah kuring sadar teh sanggeus wanci isuk-isuk. Kuring sadar bari geus pada ngariung-riung kudu jadi kolot yang tatangga anu deukeut.
Sanggeus pulih kasadaran kuring, nya kuring oge nyaritakeun kejadian anu tadi peuting ka alaman. Kuring ngalaman dipegat Kunti, malah nepikeun ka dituturkeun nepikeun ka imah sagala.